ente boga kesulitan naon bae, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan. Oregan bismillah ge lain sa bismillahna. Lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun. Atuh pamalingan ge bisaeun, DPR ge bisaeun maca bismillah. Atuh pan wallahu alam ka ditu mah. Ya pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula, ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana? Coba, pemerintah sia mah jahe. Dasar pikiranna ka jahe mah. Bismillahirrahmanirrahim. Di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tambah pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teu. Diajak mah diajak bae. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. La iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula, hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saki, ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul, nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu du dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi.
Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah kajidah. Begitu datang kajidah luak-liuk tanyain eueuh. Begitu tanyain eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag kunyana barang diudag beneran kapanggih jeung aki-aki tadi tanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun kurang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam tah barang nanya aki hari ieu nagara naon Jeddah Jeddah ke Mekah deket Oke, cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali Bejana pangjagona bener cek ada bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek dianter ulah bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas kene bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beki kahandap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beki kahandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu nama ya pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae nya berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hayang kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kagetnya na ti anu lempang deui kayak dia nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu cek 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan
akhirnya nanya ka ieu kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah caknya atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kanyahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh ndek neangan jago ndek hayang tarung ente boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh ieu mah ieu jadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayakin lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil akwal Masya Allah karim pas gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampenu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampen tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manyur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hiber rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali set datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaulah selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah cek badan kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali disundatan cek yana maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh beak maka pas di daerah anu di Sundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu di Sundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan ku kula mah teu paeh ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh heula nu maneh beakeun teu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu para heula akhirnya langsung hibar deui ka Indonesia kujada di Sundatan simpreng nah inilah sejarah nyundatan
di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Srina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap daek sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon kada Haji Mendi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema leuweung teh leuweung naon lain yaya na tuh sebut naon nah, wah ya, nu di Bogor, nu sok rame, masya Allah tadi ukanya jasanya, nah, ayo jauh di bejaan, etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sengaja berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb ieu teh maung lain sa maung-maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirnya walaupun wujud maung diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimah syahadat. Tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat, begitu lompat terus diudag lompat dah ke Garut ka Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ka Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ka Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu kadang-kadang maung nya ge sarua bae. Nah ieu mah maung tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuna. Saya nyokot tanah dipuatkan ke peti sekitar segede kieu peti na ye dibawa kunyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya tanehan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden didinya selama 1 minggu terubah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terubah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden ka karak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirubah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnyana, naikkeun pangkatnyana jeung embung balik deui ka Pajajaran
kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehana nama hirup menyendiri, tafakkur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka mautna. Kitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dati Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan. Sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog mutatadina godeg, kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantap besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu daek nembalan atuh horenganan henteu jauh urusanana seperti nu tadi. Kayawan hebat kerja Nabi Musa arung jeung Firaun berikut rakyatna. Kayawan kerja Nabi Ibrahim hebatna lantaran boga busuna Namrud beserta kaum dibeuleum Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayawan hebatna Kanjeng Nabi Ibrahim teh ketika dek dibeuleumna. Kayawan istimewana Kanjeng Nabi Yusuf ketika dileutik diasupkeun ka sumur dibalangkeun ku dulurna. Eta ketika Kanjeng Nabi Yusuf dibalangkeun ka sumur ku dulur-dulurna, kumaha teh Kanjeng Nabi Yusuf? Kanjeng Nabi Yusuf teu bendu ka dulurna. Coba kaistimewaan Kanjeng Nabi Yusuf dasar dijadikeun jelema leueur, dulurna ngabalangkeun ka dirina ngabunuh tatepan maksudna. Apa aya nyungkelik di hatena ka dulur kan henteu? Urang mah pan ka karakter ditanya bae ku dulur. Teu ditanya, urang teu ditanya nyaho teu neuleuh nyaho kumangan teu ditanya doang. Boro-boro urang mah dibalangkeun ka sumur atawa dianiaya teu ditanya doang. Cek jalan teh. Sarua anak abah. Nyana teu nanya ka aing, emangna Haji Sufyan kitu di Sukabumi. Deh, wah geus. Pelabuhan Ratu aing. Nyokot teluh nu penggedena ku aing. Nyungkelik urang mah. Nyungkelik teluh bae lah geus. Beresan jelema nu kos kitu ieu. Eta urang ka karakter ditanya dong Kanjeng Nabi Yusuf atuh henteu dah. Mantap Aju Agung ge, eueuh hasud, eueuh nyeri hate, eueuh hikdung unek-unek teu aya. Diangkat dijual jadi abid terus di ka istana malah rindu ka dulurna. Di mana ieu dulur coba eta. Sakitu geus dianiaya diasupkeun ka sumur ku ari aya di istana nyana rindu ka dulur da dulur aing di mararana nya hayang amat kapanggih ka rumah amat jeung deudeuh amat deudeuh amat nyana si dalalahar tante aing onam di istana aing nyana dahar tante karunya amat mana aya jelema dianiaya haju kos kitu tuh kayawan hebat tatepan kos kitu tah ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, mantak hese jasa jelema hayang hebat ulah tapi jelema eta aya bae nu hebat nu mantak hebat lantaran boga pagawean nu hebat leuwih tibatan batur hayang hebat mah cilaka lantaran direka tapi ketika Allah deuk ngangkat hebat teliti aya naonan di dirina ternyata boga pagawean anu hebat naon hatena ka Allah bae. Nah iyalah Kanjeng Nabi teh ya ku Gusti Allah dibere wawasan ke tukang Muhammad sareng gitu
anjeun dianiaya ku kafir Mekah ngamusuhan umat anjeun teh ulah nyeri hate lantaran nu kamari ieu Nabi Isa meme anjeun teh kapan dianiaya sampaikan kalamun teh amah terbukti pan disalib Kangjeng Nabi Isa teh ngan Kangjeng Nabi Isa na beda angkat ka luhur langit tapi pan cukup penganiayaan mah penggerbegan terhadap Isa penganiayaan terhadap Isa para ku umat nak lain anjeun bae Muhammad Nabi Musa dek dibunuh kapan ku Firaun teh terus diteangan ku Firaun teh sampai diudag dimusuhan berarti Nabi Musa lain anjeun bae Muhammad dimusuhan ku kaum teh Musa nu sakitu gagahna tatap dikejar ku Firaun Nabi Ibrahim keturunan anjeun Muhammad tetep bae dianiaya ku Raja Namrud dibeureum umat kabeh nya tujuan ka keputusan Raja Namrud beureum eta nu ngaran Ibrahim lain anjeun bae nu dianiaya Yunus diusir ku kaumna datang ka naik kapal digejeburkeun karena dianiaya ku kaumna teh Musa eta Muhammad tenang kakara Kangjeng Nabi ijah senang tah hate teh neuleuh ka ditu teh senang masyaallah jah kos calon lurah aya 12 belum amat loba amat nya aya 12 teh calon lurah apa nu menangna mah tah hiji tah ulah cerik tanu eleh ulah cerik begitu aing eleh di situ ge eleh teu tenang bae kalem bae malah tah lamun 12 pan nu menang nu isin nu eleh loba baturna tah mah atawa nu baheula si itu ge baheula menang si itu eleh dia teh aing ge eleh bae geus ulah sedih ulah naon jadi tenang ka urang mah tuh jadi baheula lagi karari itu ieu ku ari kiai teh kiai tak kiai dianiaya ku kaumna mimiti diaromongkeun ku kaum sekitarna teh diondang ngariung ulah diondang ge eta mah geus ulah berekatna bae deureus berekatna mah aya diondang mah teh deureus keneh kabelah dieuna mah aya nu ngahasudan geus lah undang ulah berekatan ulah di padeta kokolot kos kitu galak ngeunaheun karena celina wang wingwang segala ngadu kotok diulah ngadu gaplek segala diulah kredit segala diulah enggak undang ulah berkatan ulah geus tek ji aing sih salah naon cak kiai teh kok jadi kos kieu tah mulai guys salah jadi imam bae dedehem bae masyarakat cipane dedehem malah mah diturunkeun nya jadi khotib da turun demo sakumaha demo ka DPR eta teh biasa tapi tetap introspeksi mawas diri aya naon di diri urang ngan emang kos kitu ke bakal terisoril nu bener mah bakal teh terpojok teh dibaturan biasa tah mah kos kitu mentak ulah aneh ya Kangjeng Nabi ditasliyah dibeberah disenang-senang dengan cara lain anjeun bae Muhammad anu dianiaya teh baheula ge likulli nabiyyin aduwa Allah ngajadikeun tiap nabi musuh berarti nang Allah teh nu nyieun musuh ge nang Allah kama ja'alna haula'i ada kasakumaha ku per Mekah dijadikeun ku kaula sebagai musuh anjeun tiap nabi ge ngabogahan musuh nang aing cak Allah matak anjeun mah ayu bae dakwah ku aing dijieunkeun musuh dek dideuleuh kekuatan jeung kasabaran katawakalan anjeun Muhammad dijadikeun musuhna ku Gusti Allah teh bentukna teh syayatinal insi wal jin nyaeta setan-setan anu berjenis manusia jeung setan-setan anu berjenis jin anu bakal ngagoda ka Kangjeng Nabi anu milaraan ka Kangjeng Nabi anu bakal inkar ka Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah teh dibere musuhna teh nyaeta setan-setan bentukna setan teh aya nu bentuk manusia aya nu bentuk jin jadi bapana setan teh kapan ngaranna iblis teh nyieun dua kelompok
qasama junudahu anna iblis qasama junudahu kismain iblis teh ngabagi dua tentarana dibagi dua pabasa fariqan minhum ilal jinni wa fariqan ilal insi sebagian dikirim ka jin arasupnya na ka jin iblis teh fariqan sebagian di ilal insi arasup ka manusia. Jadi dua ya bakal nate ayo musuh Kangjeng Nabi teh aya anu bentukna jin aya anu bentukna manusia iyalah musuh Kangjeng Nabi tetapi lamun bentuk jin mah gampang jasa geninganan sebab Kangjeng Nabi mah asal neuleuh jin bae ndek nyerang ka Kangjeng Nabi cukup dengan bahasa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tiukan ku Kangjeng Nabi kabur jin enteng tama kos kitu bacaan ku urang bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum tiukan mental jin lamun encan kene mental kene pencet encat gas orang bismillahirrahmanirrahim walau qur'anan surat bil jibal au qutiat bil audhu au kulli ma bil mautab balilal jamia terus pencet orang keluar sia keluar kula dekat di mana sia ya nang caringin kunaon sia nya bakari aduh tadi suguh biasanya ya kopi pahit jeung lisong ya Allah keluar ayo kita keluar hayang jalan ceuli alas jalan mana ge segala jalan ceuli kadena ge teh jalan handap sia jin betolol segala jalan ceuli as beres bisa gampang da urusan jin mah urang perang jeung jin babari jasa sebab melalui babacaan panasnya na urang melalui babacaan bismillahirrahmanirrahim aya keneh ngajentul a'udzubillahi minasyaitonir rajim ngajentul keneh bae baca deui kurang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ngajentul keneh bae ji beak babacaan ieu camperkeun horeng lain jin tama sial tangkal kadongdong dipoles putih bek Agustus goblok ayeuna hanas aing geus keluar kesang tiis geus sia borangan bae burung Masya Allah, jin asli, jin asli. Asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ngajauhan sok kurang lamun keur sorangan we aya pocong. Ulah sieun urang boga senjata urang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadegen pocong dinya kakara kikian dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiupkeun. Fuh. Rada ngajauhan setik. Bismillahirrahmanirrahim. Deket teh sial. Ketibai a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi aing bisa siap orang nang tangan dina goblok mending lupa atuh kos kieu aduh orang kata jinna lebih parah tibatan manusia nya nama bisa get tilok di puasaan atau teu banjur ayat kursi tinggal ayat kursi atau menangna ti Kiai Golkar moal manjur ayat kursi nama akur ngan menangna ti Kiai Golkar moal manjur bae daek salamet bae moal manjur moal teman sebab naon merena aya kepentingan teu ikhlas tadina kapan nek mere sabaraha transaksi Kiai Golkar papan kudu aya kontrak politik panena mah. Nah, gampang lah haijin mah dek bentuk kumaha bae ge. Geus puguh ka Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir keur zikir jojin tampilin ku Tuan Syekh Abdul Qadir bismillahirrahmanirrahim jager indir. Imam Syafi'i keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah jol. Waalaikumsalam. Tadi jawab gitu, assalamualaikum. Tadi jawab ku Imam Syafi'i. Diuk sorangan. Kunaon tadi jawab? Teu naon cek Imam Syafi'i. Kau henteu jeung kula. Nyaho aing geus ya.
saha sia iblis tolok ku Imam Syafi'i buat aduh sakena buta mantak mun urang kapanggih jeung iblis tu buta eta datang aku hari buta jaga berarti Imam Syafi'i teh babari jeung jin mah ngagoda dek kumaha bae ge babari nah justru nu hese teh ieu lamun setan asup ka manusia cara asup ka Abu Jahal, cara asup ka Abu Sufyan, cara asup ka Ki Aswad, cara asup ka nu tadi teh tokoh-tokoh teh eta teh kaasupan iblis. Sehingga nyana wadiun dakwah nentang ka Kangjeng Nabi aya iblisan di jerona. Nitahan ulah iman ka Kangjeng Nabi iblis jadi hakikatna manusia mah nyana teh pasti nama iman. Nu mantak jana haju ngalawannya ka Kangjeng Nabi iblis asup kadinya tah iyalah syayatinal insi wal jin ulah cek iblis teh jero hatena yuhi ba'duhum ila ba'd nyana iblis anu geus nganci ka jin iblis tu geus nganci ka manusia kuari geus berbentuk manusia aya iblisan di jerona aya setanan di jerona yuhi ba'duhum ila ba'd nyana ngabisiki ngawaswaskeun mere caritaan sebahagian ke sebahagian ade zuhrufal qaul kana ucapan-ucapan anu indah anu disipuh nu dipapaesan anu ngeunaheun kadengena tina berbagai ucapan-ucapan anu mengenai kebatilan ngeunaheun kadengena mah Waalaikumsalam damang Kiai alhamdulillah tara ka mana-mana emang henteu kamana-mana urang lamun nyaritakeun nagara kiai nya rusak jasa mun emang kuari mah tah kiai ieu mah kan tanggung jawab urang lamun lain kiai saha ieu mah kan tanggung jawab negara urang nu ngeusi adalah urang berarti nu tanggung jawab urang kan otomatis kan urang kudu nyieun partai kalangan-kalangan urang batur Kristen geus boga partai Buddha geus boga partai sorangan nasionalis geus boga partai tinggal Islam can boga partai nah ieu urang kudu nyieun partai ngan ai urang mah pan jelema leutik alhamdulillah tokoh-tokoh urang di luhur geus nyarieun partai tah ieu teh aku ari mah geus aya disadiakeun partai Islam nyaon teh kiai encan PKB ngaranna Muhaimin tetep pimpinan anak buah Gus Dur geus urang mah dengan ngadukung eta demi untuk perbaikan negara tanpa didukung ku urang negara ngeun kumaha ieu ngabutuhkeun tokoh-tokoh ieu mah geus urang mah lillahi ta'ala Allahu akbar geus tah ieu mah kula mah geus sakieu bae geulana ngobrolna nya panjang-panjang ge ka dieu deui ka kula assalamualaikum santai ala kadar yang kiai tah insyaallah dibuka teh lumayan 2 juta lumayan menang 2 minggu Waalaikumsalam disambut guys mangga cali kamari mah cicing we kudu disambut sial cali aduh udah mah alhamdulillah kiai loba musyawarah ya para syaitan di unggal provinsi masyaallah alhamdulillah ieu mah urang mah di Banten bae lah kiai anu geus gerak lamun datang ka kiai henteu gerak ieu eleh urang teh berarti teu berjuang sedengkeun berjuang bagian daripada Islam wah zukhrufal qauli yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul bahasana ngeunaheun jas masyaallah geus batur mah make duit kiai urang mah ulah make duit urang mah berjuang teh karena Allah bae lantaran negara urang lamun henteu diperjuangkeun melalui partai melalui pengajian mimbar bae mah endeuh saha atuh nu ngondisikeun birokrasina nu puguh teh deuleu batur mata melalui birokrasi Kristen nu mantak hebat sote geus aya di tubuh pemerintah Buddha nu mantak hebat sote ngabangun ieu ngabangun itu geus aya di tubuh pemerintah cara PKS kamari nu dibawa ku kentongna Lutfi Hasan eta teh kapan aya di pemerintah sehingga bisa ngarobah aturan-aturan Sunni jadi aturan manehanana urang ulah eleh nah ieu perlu dukungan para kiai terutama kiai ieu mah kudu hudang ieu mah lamun teu hudang cilaka ieu mah nagara urang ieu mah kiai
bener oke itu dibenerkan yuhi ba'duhum ila ba'd. Yes gitu baik kiai engke kukula dikondisikan kiai teh ieu urang musyawarah di mana musyawarahna ieu mah dek di mana bae masalah ngan ieu mah kuari geus mupakat musyawarahna di dinya di nelayan masalah tah mah dia mah ngan sakadar musyawarah loang jeung para syaitonir rajim dijemput kiai pokoknya yang aya di imah deui bae iya tuh pan kula mah di ditu teu bisa kumaha ulah kieu asal kehadiranna ge barokah kehadiranna dong barokah kieu mah datang diuk doa geus sakitu ih doa ge teu bisa teu kudu ngadoa diuk bae kiai mah asal hadir bae geus berkah bae pokona mah forum lamun aya kiaian berkah yuhi ba'duhum ila ba'd eta teh aya jurigan bego aya jurigan kalau kos kitu tah tikem haba tapi pangeuna yuhi ba'duhum ila ba'd bu kiai atuh lamun urang cicingan riweuh sakit ge urang teh cicingan riweuh komo lamun cicingan teu berpikir kieu si kiai teh kamari ge dicarekel ku nyana jakararupsi dia teu pernah ngunggulkeun negara aing geus majang geus bae nyabati lo mere tilo oh iya urang aju kababawa kieu teu pikiran kos kitu henteu tah si kiai teh lantaran apa ngeunaheun omonganna masyaallah tanpa didukung ku kiai mana bisa si negara beres teu bisa ai kitu mah didukung ku kiai jadi suara mayoritas bah da kukumaha ge kiai pokona mangeunaheun engke kiai bila perlu mah jadi penasehatna geus ngeunaheun jasa engke kukula diajak geus ka istana ka ditu istana mana meureun nelayan bisa meureun atau nalah jadi bawa ka ditu kiai dek dibawa ka istana ka ditu pugu calana ge teu boga sepatu teu boga deuk engkeuy ya make samping poleng ka ditu paling datang ka pintu hekna ini orang Sumatera pedalaman tidak boleh masuk aduh masyaallah karim ngeunaheun jasa tarolah nu datang politikus deui mah politisinya nah henteu kabitaeun lantaran hatena masih kena teger make kiai nu datang nu geus mukholid anu geus hebat nyatu jeung urusan-urusan kenegaraan datang kiai masyaallah karim sorban ge ngambai ka handap susurna ge geus lain salat ge cekelan bae mah lama di kieu bae keur lain salat kiai ke salat mah tilok make susur tapi keur namu nyusur bae alabatan urang jidah fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab Pakhalapa maka datang sebagai pengganti min ba'dihim sabada para Yahudi khalfun jelma-jelma anu gantian bapa moyang mayane generasi-generasi kadieuna sebagai penerus warisul kitab anu ngawaris kana Taurat nyana ngomongna nyekelan Taurat di Yerusalem nyana ngomongna nyekelan Taurat di Israel nyana ngomongna nyekelan Taurat di berbagai negara Yahudi teh nyekelan Taurat ngomong nama sakumaha Nasrani nyana ge nyekelan Injil ngomongna karitu generasi-generasina yakhuduna radhahal adna anu nyana nyarokot kana banda-banda inu hina padahal mah jelema lamun nyekelan kitab Taurat nu asli kudu anti dunia jelema lamun nyekelan Injil nu asli kudu anti dunia sakumaha jelema nyekelan Quran nu asli kudu anti dunia tapi ieu nya ngomongna generasi penerus kami tetap nyekelan kitab Taurat tetapi kunaon atuh nyana mak korupsi nyana nu ngayangkeun riswah sogok nyogok nyana nu ngayangkeun padahal nyana ngomong kamilah pewaris nenek moyang kami nyekelan kitab Taurat apakah kitab Taurat ajaran Kangjeng Nabi Musa seperti eta teu nyana ngomong kami pewaris Injil
kunaon atuh kuari maling nyana, korupsi nyana, mabok nyana, riswah sogok menyogok nyana. Masyarakat anu dicokotan teh duitna naon kadang-kadang pajak nyana. Apakah dina Injil aya aturan kos kitu? Teu aya. Bohong. Ajaran Allah maka bege sarua jeung dina kitab Al-Qur'anul Karim. Ieu keur carita Yahudi anu pewaris Taurat. Carita Injil pewaris Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Nasrani pewaris Injil. Sarua urang ge ngaku nyekelan kitab Al-Qur'anul Karim tapi maling aya di urang, sogok aya di urang, riswah pajak aya di urang. Ieu ngan sakadar ngomong ngabau-bau sungut doang nyekelan Al-Qur'an. Warisul kitab, pewaris Taurat, ternyata teu akur jeung aturan Taurat. Warisul kitab, nyekelan Injil, ternyata teu akur jeung aturan Injil. Warisul kitab, nyekelan Al-Qur'an, ternyata teu akur jeung isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya khususna para Yahudi, Masya Allah Karim. Nyana nyokotan kahinaan, harta-harta banda. Bari katololanana nyana ngomong kieu. Wa yaquluna sayufaru lana. Kami masa najan nyokot duit negara, kami masa gajan sogok menyogok, kami masa najan nyokot pajak. Eta teh sayufaru lana ma fa'alna. Kami mah bakal dihampura ja pewaris kitab Taurat sangeunahna bae. Sangeunahna bae. Nasrani ge kitu keneh mah nya. Kami mah sanajan zina, sanajan maling, sanajan mabok, sanajan sogok menyogok, sanajan pajak, sayughfaru lana komo. Kami mah dosa bisa dibeli ditebus. Mana aya sih dosa ditebus? Nginaheun amat. Dosa bisa ditebus nu sugih mah atuh bener moal ka neraka. Isa ngeunahna nyana ngomong. Keun eta Yahudi, Taurat, keun eta Nasrani, Injil. Iya deui Al-Qur'anul Karim pipilueun. Jelema nyekelan Al-Qur'an, Masya Allah Karim. Dibaca Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dimusabakokeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Diartikeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dibaca komo bulan puasa mati isuk datang ke sore, ti sore datang ke isuk jawarisul kitab. Tapi ternyata horenganan nyana sekedar nyokotan barang hina. Dimusabakohkeun ge lain jang nanaon nyokot pialana, jurina ge nyokot si etana. Kabeh kuari mah Quran teh angan sakadar dipamerkeun tetapi teu dipake. Tetep bae pajak tinggal pajak, sogok tinggal sogok, korupsi tinggal korupsi. Naon hartina warisul Quran? Ieu Yahudi nyana ngarasa pewaris Taurat tapi teu akur jeung aturan Taurat, bahkan ngomongna deui sayughfaru lana, bakal diampura kami mah sangeunahna mah sanu kampura. Bahkan wa iyatihim maradum misluhu yakhulu. Lamun datang deui ka manehna banda-banda dunia anu hina model nu tadi tetep bae dicokot deui nya geus boga kuari 100 juta aya deui hancenganeun 100 set basi kada dicokot nya geus boga 1 miliar kuari teh aya deui anu mere nu nyogok 1 miliar dicokot deui bae nya padahal mah korupsi teh geus 1 triliun aya deui liang jang korupsi 1 triliun dicokot keneh bae nya kuari mah pajak nyokotan dina pajak teh geus aya saeuheuh masih keneh nyokot 2 eueuh keneh bae. Ya kumaha coba? Wa iyatihim aradum mislu yakhudhu. Orenganan eta geus aya dina Al-Qur'an geus ngajelaskeun kos kitu ulah kaget. Pajak nu aya di Indonesia boro-boro sa Indonesia sa Kabupaten Tangerang ge wallahu alam aslina sabaraha. Disetorkeun nama sakean sabodo kumaha nya bae saenggeusna aya sakean 4 T, sekian 5 T, sekian tapi nu di bangkuna sabat kumahanya na bae encan deui korupsi tina proyek-proyek lain di Tangerang bae Serang Pandeglang sakuliah ing Indonesia nyana geus seubeuh sabenerna 10 triliun tetapi aya deui masih keneh korupsi keneh bae horeng geus aya di dieuna Yahudi mah kos kitu pan nyana mah lain Yahudi nyana ngekor ka Yahudi
wa iyatihim maradun misluhu yakhudhu kitu bae terus. Tah nu mantak kuari urang neangan kiai nu pinter ambalayah lobana tapi coba neangan kiai nu embungeun disumbang ku pamarentah tah eta kiai nu asli mah. Aya cenah di lumbungnya nama telok disumbang nya nama Teu kapake. sakali dia disumbang minta deui nya nama. Sia ada dah. Iya deh. Neangan nu baca kitab jago loba, neangan anu nyaritakeun urusan hukum ambalayah. Coba neangan anu embungeun dibere ku pamarentah tah eta mah hiji. Eta mah hiji. Asal kiai mungkin dibere ku pamarentah eta tuturkeun. Lamun kiai mundaikeun dibere ku pamarentah ulah dituturkeun. Sakitu bae geus. Kamalacin sia kajian hukum age. Ulah sok kitu cenah kiai, sombong amat si kiai. Sok sembarangan bae pacar namanya na getrok dibere meureunana. Aing mah dibere geus etik. Aja diterima ku diterima. Aja dihar ku kiai urusan aing teh mah. Tarakeun ka sisi-sisi ka belah dieu coba ge. Saha nu sok ngadaharna? Sia eta keneh bae. Ji embung ieu mah kajian ku kumaha ge. Sebab naon? Izin ka Allah. Engke kumaha mun ditanya ku Allah. Sebab naon eta pajak adalah getih masyarakat, nanah masyarakat. Manya kudu nguyupan nanah jelema. Tih nu mantak diaji Al-Qur'an, diaji kitab hadis Kanjeng Nabi. Pohar hebat jasa. Urang mun ngadengekeun mustalahat hadis teh jago jasa, moal salat tasawufna hebat jasa. Urang nyaritakeun fikihna beuh, usul fikihna jamul jawamaina hebat jasa. Asbah wan nazairna hebat. Tapi nyana lupa di duit pamarentah. Hei, nonsen. Naonan nu kos kitu. Masyaallah. Tah, ieu Yahudi orang nu kos kara itu. Taurat dicekel nganggap yana pewaris Taurat tapi dipake neangan barang nu hina yane dunia. Geus aya ge manehna tetep bae, nyokot deui bae. Ngomongna lamun diomong sayuk parulana bakal dihampura. Masyaallah karim. Harapannya na al-maghfirata dihampura padahal wahum aiduna ila ma falu terus-terusan manehanana musirruna alaih terus bae padahal mah nyana nyokotan dunia dia padahal ma walaysa fit taurati wa'dul maghfirah mal israt setik-ketik acan perjanjian dina kitab Taurat bakal dihampura lamun nyana netepan kana nyokotan dunia melalui kitab Taurat ti dituna nyokotan riswah sogok menyogok tina kitab Taurat nah nyokotan pajak tina kitab Taurat nah nyana ngomong bakal dihampura padahal laisa fit Taurat wa'dul maghfirah setik-ketikatan janji hampura dari nyana netepan karena salah kitab Taurat. Alam yukhad alaihim mitsaqul kitab. Apakah henteu dicokot isipam takripan enggeus alaihim paranehanana misakul kitab janji kana kitab Taurat manehanana kapan nyaho jeung geus berjanji bapa moyang baheula nyana teh apan ngaroromong tina perjanjianna alla yaqulu 'alallahi illal haqq nyana mah moal ngomong ka Allah Subhanahu wa taala kecuali anu bener kecuali nu hak nyana ge geus ngaromong ka itu baheula bapa moyangna wadarasu ma fihi nyana teh geus mararaca kana naon isi kandungan kitab Taurat tapi palima kadzabu alaih kunaon nyana ngabohongkeun make jeung ngomongkeun bakal dihampura ieu sayid parulana padahal nyana netepan kana dosa ya wadarul akhiratu desa akhirat kampung akhirat khairul lil ladzina yattaqun lebih bagus ka jelema anu sieun kana paharaman eta teh haram sogok penjogok urang inget darul akhirat embung eta teh haram lantaran eta teh korupsi embung eta teh haram eta teh lantaran pajak embung mun inget ka darul akhirat khairun nyana teh moal daek ngadahar duit nu haram apalah ya akilun apakah nyana teu berakal eta kiai-kiai apakah nyana henteu ngarti eta DPR apakah nyana henteu paham eta pejabat-pejabat padahal eta haram kok terus bae. Coba bacakan ya kitab tah tangkorak DPR baca ku sia goblok. Tah, pemerintah baca ku sia tah aing mah supaya si ulah ka neraka. Baca ku sia tah. Afala yakilun sia gablek akal teh si tol.
tungtung orang ribut deh jeung nyana Pak lain ngana sehatan ribut silih teluh bae ulah pud dedang we pud atuh maksudna sabangsa ieu hese kesadur gara sehatan ku geus kabehan gitu sugan teh mah bakal na kiai jadi bupati teh bisa nganasehatan minimal jang dirina horeng katangkep nyana ku ari mah santren sugan teh mah kiai jadi DPR sugan teh mah bisa nganasehatan umat minimal jang dirina horeng nyana ambalayah kabelah dituna Quran aya di otaknya na, kitab aya di hatenya na, segala rupa aya di otaknya na. Tapi nyana teu make persis kos Yahudi anu warisul kitab. Nyana ngawaris kana kitab Taurat bari dibaca ku nyana, bahkan didengung-dengungkeun ku nyana. Tapi nyana tetep maksiat dengan bahasa sayuk parulana bakal dihampura. Enak aya lu. Orang ngomong ke DPR, hei Pak, atuh langsung membilang, kayak dihampura Gusti Allah mamah roman enak aja lu. Cak pemerintah dam, kayak orang geus pensiun mah orang geus minta hampura, enak aja lu, gua tabok lu. Ngomong sangeunana sayuk parulana, deulekeun. Emang gua catetanana. Raqib atib kinca katuhu bakal nyatet si hades. Masya Allah. Nailah jang ukuran orang sing hade ulah nuturkeun Yahudi urang geus jauh perwatakan Yahudi nyana ngaku sebagai pewaris kitab Taurat nyana maca kana kitab Taurat berjanji dina kitab Taurat manehanana tetapi manehanana anu mengingkari kitab Taurat cak dina kitab Taurat ulah maling nyana maling cak dina kitab Taurat ulah mabok nyana mabok cak dina kitab Taurat ulah zina nyana zina cek dina kitab Taurat ulah pajak nyana pajak cek dina kitab Taurat ulah sogok menyogok nyana ngalaksanakeun dengan bahasa sayuk parulana gerak ka akhirat dibeuleum nyana ulah nyana bae penginjil sarua ulah nyana bae penguran geus sarua bae Quran kuari dibaca Quran kuari dihartikeun Quran kuari dicarita-caritakeun tapi teu dipake naon hartina ieulah bakal ingatkan wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ya'qilun kampung akhirat leuwih bagus pikeun jelema nu sieun kana berbagai perharaman-perharaman tah ditadakeun ku Gusti Allah boga akal henteu sia lamun boga akal jauhan eta haram lamun sia boga akal nu sempurna jauhan mabok jauhan zina jauhan maling korupsi jauhan pajak jauhan sogok menyogok aman tidinya aman jaga di akhirat mudah-mudahan orang kabehan bisa maraca Quran getol malaca Quran getol ngamanaan Al-Quran getol make Al-Quran sehingga orang diamankan ku Gusti Allah di dunia wal akhirah orang doakeun negara orang mudah-mudahan negara orang tentrem jalalujur jeung araradil maraca Quran pejabatna ngahartikeun Al-Quran pejabatna make Al-Quran pejabatna sehingga di akhirat sarua menang perlindungan Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kitu selesai doa, jabatan tangan rapi, manehanana siap berjabatan tangan. Sekali deui kadeulina jelema biasa padahal di luar biasa.